aya deui si koploknya anu ngomongna teh ka mana wae goblok teh sia teh ari sia jelema lain koplok sia teh. Ih aing mah araraneh jelema ayeuna mah euy aing mah bingung bener. Garoblog si mah bodoh anjing. Jujur we aing mah nya ge aing kasar koplok aing teu kitu-kitu teuing lah. Goblok teu paduli aing mah rek kasar rek kumaha aing anjing lah. Aing mah resep ka jelema anu ngomongkeun kieu ongkoh da teh nya eta nu jadi emosi aing teh kitu. Nyebutkeun aya jelema nyebutkeun cenah Padedi teh dipilih teh untuk lain untuk dipuja cenah nya. Padedi teh dipilih teh untuk bekerja. Apa nyao unggal poe goblok Padedi teh teu molor anjing sia teh. Digawe apa eta sok aya kontenna bari digawe anjing sia mah. Aduh aing mah bener-bener lolong meureun sia mah anjing nya. Teu aing mah bingung ieu ka jelema ieu aing mah. Cing balegang ari ngomong teh deuleuh heula atuh. Ka batur teh ulah ujug-ujug naon nya aya bahasa kitu. Dipilih bukan untuk dipuja saha nu muja atuh anjing muja mah ka Inung anjing lain ka Padedi goblok teh sia mah. Ka Padedi mah urang mah menghargai dia manehna seorang pamimpin anu alus lamun ceuk aing teuing ceuk sia mah da lolong meureun nya eta we gerannya ayeuna teu neuleus sia Padedi unggal poe dikontenkeun bari digawe tah perluna konten teh ameh masyarakat teh nyaho tentang Padedi sehari-harina digawe anjing sia teh daripada anu lain pejabat nu lain nyieun konten henteu digarawe henteu aduh sia mah tapi dibenerkeun bingung aing mah ayeuna mah jelema bener disalahkeun jelema teu bener dibenerkeun anjing teh lieur zaman ayeuna mah aing geus lieur ke eta teu boroga akhlak sia teh kulantaran naon goblok eta teh sia teh kulantaran cek aing di bejaan sia mah tara ngopi coba lamun sia ngopi kawas aing jadi aing ge pinter kieu pinter ngoceh aing ge kaos manuk cangkurileung goblok bener teu ulah poho kan ngopi mah jadi otak teh ngareunah anjing tah kitu atuh ti pusat mah goblok.